punten misi aya di dia nu anti khilafah yeuh urang ngaos sakedap. Saya bukan HTI, saya bukan HTI, bukan FPI. Saya adalah pengasuh pesantren. Cuma saya setuju dengan syariat Islam. Karena saya umat Islam. Kenapa orang Islam takut syariat Islam? Ari nu namina khilafah itu adalah sistem pengelolaan dunia, pengelolaan negara dengan peraturan perundang-undangan yang diturunkan oleh Allah, yang diturunkan atau yang dibentuk oleh Allah dan Rasulnya. Dina fikih ge aya fikih jinayat. Sok santri masuk karaos. Minimal nu pangsaket teh lah nu panggampian takrim. Pertama aya rukul ubudiyah, tata cara ibadah, tata cara wudu lengkap jeung cai-caina. Lengkap jeung pangbatalanana. Beres ubudiyah masuk rukul muamalah, mengatur bagaimana cara transaksi dari mulai jual beli, dari mulai dagang nganyuk ngamilahkeun hutang sampai join segala macam gade aya di dieu. Saya pelajaran rukul muamalah, masuk rukul munakahah, bagaimana cara mengatur pernikahan dari mulai syarat pengantin lelaki, syarat pengantin istri, sampai wali saksi jam kabul jeung mas kawin kabahas tuntas sampai hak-hakna istri, hak-hakna pameget aya. Beres munakahah, masuk yang namanya rukun jinayat. Nah, rukun jinayat adalah tata negara secara Islam. Kenapa orang Islam aing ngaji Fathul Muin, aing ngaji Anadul Thalibin, aing ngaji taklid, aing umat Islam kok sieun ku syariat Islam? Aneh, kapan tidak ya khilafah? Diajar Islamna geura ulah ti barat. Diajar Islamna tina Syekh Google. Diajar Islamna tina media barat. Diajar Islamna tina aturan, tina fikih, tina ilmu-ilmu fikih atau anu tina panduan-panduan tos aya di ulama-ulama muktabar. Wadana naon atuh? Sapertos mun maling kumaha ngahukumanana, lamun jalma zina kumaha ngahukumanana. Da masih Islam rahmatan lil alamin ge cek Quran aya teh dipake mah aturanana. Da moal karasa atuh rahmatan lil alamin moal. Justru karaos rahmatan lil alamin andai kata syariat Islam dipake. Keuheuh sakatu lamun orang bodoh keuheuh karena syariat Islam wajar lah. Lamun orang kafir keuheuh karena syariat Islam wajar lah. Oh ieu pangkat kiai, pangkat ustaz, pimpinan ormas kok paling benci karena syariat Islam. Pan sia teh partai Islam jeung syariat Islam, ngaku ormas Islam. Nah kunaon keuheuh kana aturan Islam? Mun aya orang Nasrani keuheuh karena aturan Islam wajar lah, tapi mah silahkan aja. Kalau ada orang kafir benci syariat Islam silahkan. Tetapi kalau ada ormas Islam, kader-kader Islam, sholawatan di mana-mana, marhabaan di mana-mana, tabligh akbar di mana-mana, tapi kenapa benci? Karena syariat Islam. Nyebutkan Islam rahmatan lil alamin, tapi perlakuan bertentangan dengan syariat Islam. Dan mau jadi rahmatan lil alamin aja lamun bertentangan dengan aturan Allah. Di rahmatan lil alamin malah mun dianggo. Contoh rahmatan lil alamin ya aturan Allah. Mun aya jelema maling. Dalam Islam mun maling leuwih tina 2 gram emas. Harga emas murni sabaraha ayeuna? Sabaraha? 500. Menyebut 20.000 teh nyaon harga emas. Ya emas murni 20.000. 500 tapi genep ratus. Taruhlah 500. Ieu lamun 2 kali 5 berarti 1 juta. Tah dalam syariat Islam mun maling leuwih tina 2 gram emas nyokot nate maling nate 2 juta atau 1,5 juta. Ada saksi ieu teh jol-jol kieu atuh lamun hukum Islam dipake mah meureun jelema leungeunna baruntung. Oh lamun rek ngabadog kabeh itu di penjara lo make teh sing dialeusian ku sarere ya ibarat normal aku.
jeung deui deukeut leungeun ge lain asal jelema. Begitu aya nu manggil teh wakek sararea henteu. Nu deukeut ge petugas namanya algojo yang ditugasi atau tim eksekusi, tim eksekutor bagianana aya. Aya nu disebutkeun persidangan heula, aya saksi heula. Lain berarti hukum keluargaan teu berlaku. Ai dihampura mah kudu boga duit mah bisa hapus itu mah itu hukum. Ulah waka sentimen. Apu lamun hukum Islam dipake mah perun baruntung leungeun. Oh sia rek ngamaling beura. Hukum Islam dipake itu tertib. Terbukti si A maling 1,5 juta. Oh leuwih 2 gram emas yang zaman ayeuna ieu. Ada saksi, ada. Bawa ke pengadilan dulu. Dilimpahkan berkas ke pengadilan, panggil, disidang. Kalau betul terbukti, maka ponisnya adalah potong tangan. Andaikan terjadi potong tangan, ditonton ku sararea live sak Indonesia nonton kabeh. Cacakan nyokot duit 1,5 juta, leungeun buntung. Kira-kira jelema salieun moal. Sieun moal. Lamun sieun arek maraling minimal arek maraling bedinya seker sieun keneh. Caceun goler duit, goler motor, goler HP, moal dipaling. Kenapa? Sieun HP-na dikunci. Wallah itu rahmatan. Teu kudu ngoncian imah, teu kudu ngoncian kendaraan. Nu maling ge moal aya dan dikunci ku kasieun ku undang-undang Allah. Geuning 1,5 juta ge buntung leungeun. Komo mun aing korupsi, komo mun aing meureun geus pae pada hukumna ge. Keung jelema teu kudu make aya kunci pantok, teu kudu. Kenapa? Hati nu jelemana dikunci ku kasieun. Wah aya maling, ta eta rahmatan lil alamin.